Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang naraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejara carios anak guluduk. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi asadayana tiasa kahibur ku dongeng Mangnya. Aya dina kasehatan lahir sindarangan batin oge dilelancarkeun sagarupinanya tong hilap rojong ditaroelan tombol sukre. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita anak gulurug. Sok kaparayun sadayana. Sedangkeun ari si jaka langit manggeus ngadarag dagoy lumpat muruk ka pakarangan hareup basa geus teu pireg atuh ngaranna bari nulak cangkeng. Hei sia ajak kurang ajar, tanaonan si datang ka dieu ngaganggu maneh mah aing keur ngeunah-ngeunah hees nepi ka hudang gara-gara sia. Si jaka cacarita teuneng ludeung eueuh kasieun sedengkeun eta ajak basa mireungeuh hayu datang puguh atuh menit curing baju pating gara jeleng ngarono bekas si jaka langit. Ceguk si jaka langit dikogogan diriung ku eta ajag anu pikasieun jeung pikakeungeunana. Eleuh rek ngarintug aing sateh. Sok majut siada aing mah moal sieuneun. Eueuh maraneh teh meureun rek males pati ka aing nya lantaran balet sia ku aing kungsi di kojoran. Ajag anu panggadena teh marong we atuh kasih jaka langit serot panona ngempururung. Ceguk sorana tarik nakar mata ngagetarkeun kana jantung. Cungungung babaung tarik nakar kawasna bae eta ajag teh manahna. Da eta we basa eta ajag anggeus babaung. Ajag nu opate pating garajleng arek ngarowe ka si jaka langit. Jag urang tunda si jaka langit anu rek tarajang ku eta ajag. Sedengkeun di jero imah Mang Darma jeung Birukmini teh atuh mani reuwas. Malang hariwang kudu jadiana. Inggis nandangan cilaka kangaranan geus dirintug ku eta ajag anu sakitu gedena. Sakitu pikasieunana. Cilaka akang anak urang teh dirowek hayo gancang kaluar ieu tulungan ulah cicing wae. Teu tina ari akang kalah ka cicing wae. Lamun akang kaluar mah sarua jeung sosoroh kojor atuh nyi. Keun we urang lalajoan anak urang diadukeun jeung eta ajag. Akang mah percaya si jaka bakal bisa ngalawan, bakal unggul. Ayeuna ari akang kalah ka arek lalajoan anak urang diadu jeung ajag. Kumaha lamun anak urang teu nepikeun ka cilaka dirowek dugi ka dihakan ku eta ajag alah. Kumaha ieu teh? Nah ari akang sing percaya kapan si jaka lain budak sembarangan atuh. Lain budak samanea. Anak akang teh atuh tuh tinggal itu. Si jaka rek ngalawan, ayo jaka lawan ulah sieun lah. Maneh bakal meunang ayo jaka ayo. Akang lain lawan ieu kumaha lamun anak urang teh cilaka ieu. Anggur mangadua mudah-mudahan anak urang teh tang tayungan lain kalaka ngabobotohanan. Hasok maneh ngadua mahkeun. Akang marek ngabobotohanan. Ayeuna boga salah kita kieu teuing. Kapan anak urang teh keur dina kayan bahaya. Najan si jaka boga kabisa, tapi kapan si jaka teh budak bolon akang. Loh tuh. Si jaka teh tiba-baran tinggi tuh. Tenang heula tuh nyai. Bakal menang si jaka mah hayo jaka. Lawan euy lawan. Maneh bakal menang jaka. Kitu kayaan Birukmini jeung Mang Darma teh. Ari Birukmini mah melang hariwang ku kesalamatan nu jadi anak. Sedengkeun ari Mang Darma mah yakin kenapa ngabisa nu jadi anak. Malahan mah katempo ngabobotohanan. Nu lalajo nu keur tarung teh lain Mang Darma jeung Birukmini wungkul. Tatanggana oge sarua aya anu milu lalajo. Sarua we maneh ge kahudangkeun.
nepikeun ngalajoanan eta si jaka langit anu keur dirintug ku Ajag. Teu saeutik anu pating kecowis jeung pada baturna. Malahan mah loba anu kagetna cenah bat aya Ajag segala rupa datang ka lemburna arek nahaon. Jeung deui itu cenah anakna Mang Darma bet kaluar segala rupa keur nyang hareupan eta Ajag. Aya oge nu miharep eta budak teh bisa ngungkulan eta Ajag. Tapi teu saeutik aya oge anu ngaruakeun keun cenah sina dihakan we ku eta Ajag budak aneh teh. Dasar budak baong. Eueuh wanian eta si jaka langit teh tuh. Tingali eta Ajag teh kalah ka digelutannya. Enya mah waniannya eta budak teh. Cacak-cacak masih keneh bolon keneh. Tapi nya teh sieun we ku eta Ajag nu sakitu sieut pe ka sieunna teh. Nya mudah-mudahan we nyai atuh eta si jaka langit teh bisa ngabuburak eta Ajag. Inggis we ngabahayakeun kana keselamatan urang kumaha lamun urang di aya nu dirowe ku eta Ajag. Nya nini mudah-mudahan we atuh si jaka teh bisa ngabuburak eta Ajag. Gitu diantarana anu miharap si jaka bisa ngabuburak eta Ajag. Aya deui anu miharap si jaka teh dihakan ku eta Ajag. Ari nu miharap si jaka dihakan ku eta Ajag mah aya lian ti Mang Baharo. Mang Baharo kapan anu keur ngaronda teh kaparengan. Manehna teh basa lalumpatan bet anjog kadeukeut imah Mang Darma. Basa nempo ti kajauhan Ajag teh keur gelut jeung eta si jaka langit. Puguh we atuh kalah laju we. Geuning eta Ajag teh kalah ka gelut jeung si jaka langit tuh. Oh nya eta Ajag teh kalah ka dieu ding. Keun lah cina dihakan teh si jaka langit itu man. Ayo si Ajag hakan ta budak paong teh hakan euy. Ceuk Mang Baharo ngabobotohanan eta Ajag. Puguh we atuh Mang Endam teh mani kageteun. Nah cenah kalah ka ngabela Ajag lain ngabelaan si jaka langit. Aya-ayana ari sia leunang kalah ka nyebakeun si jaka langit. Doakeun anggur mah si jaka teh bisa ngabubudak eta Ajag. Lain kalah ka nyebakeun ka eta Ajag. Sok sanajan eta budak teh sakitu belawang sakitu baongna. Tapi ayeuna teh keur melaan urang-urang dieu. Lamun nepikeun ka si jaka langit anu eleh, tuluy Ajag eta anu meunang. Kumaha lamun urang dieu teh aja nu jadi korban? Dihakan ku eta Ajag. Ulah aya nu jadi korban atuh mangkeun we geus ngahakan si jaka langit mangke garinit. Barari kaleuweung lah. Teu ngarti aing mah kumaneh si Baharo. Jika nu keheul ka si jaka langit teh, naboga pasualan naon atuh? Nah memang teu nyaho. Kapan anak kuring jadi korban? Si Uca nepikeun ka barangep. Malahan matarangna buncunur tak ku eta welak teh. Malah nu basa dik diwarah. Nya kalah kamalikan. Kuring ge ampir-ampiran cilaka kapan ku eta budak. Dasar budak aneh. Budak siluman, budak jurig. Kebe sinak kojor lah. Ihis. Tong carita kitu. Najan kuku mahage eta budak teh masih keneh batur salembur. Anu keur bebelak ka urang. Tututing itu. Si jaka tuh ngalawan. Bener we si jaka teh geus ngalawan ayeuna mah nya ngareupana opat Ajag. Basa Ajag pating garacileng. Sakilat si jaka leungeun katuhna mata. Baranyai aya kilatan cahya. Anu ngabarasat bapak datangna eta Ajag. Puguh we atuh mani pating rarengkok jeleng malunur wari ngakiwar. Kunaon sia kalah ka malunur? Asok maju deui kurang ajar. Dasar sia mah sarua jeung anjing kampung Ajag teh. Ajag anu opat ti kalah ka pating paralong we jeung para baturna jiga anu hemar hemir arek narajang deui teh. Cekuk atuh Ajag anu kang gedena minangka mandahna teh ngagogogan merek komando deui ka baturna. Kapaksa atuh eta opat Ajag teh pating kelajeleng deui kiwari maksakeun narajang ka si jaka langit. Tapi si jaka langit anu geus taki-taki laju memetakeun deui dambaleungeun katuhuna. Bari kiwari awakna muter barasat beranyai. Geleger cengkang. Eta opat Ajag teh pating jarengkang beunang kabentar ku gelap. Tapi eta Ajag teh beda jeung Ajag anu ti heula. Sok sanajan geus kabeunangan kabentar gelap, tapi masih keneh bisa harudang deui. Cekuk ngagogogan ka si jaka langit. Alah, kuat geuning maraneh mah teu langsung koit euy. Resep tapi sok sia terus keun digelut jeung aing. Aing mah moal sieuneun. Sok sanajan eta Ajag teh kawas anu ngarasakeun ka nyeri.
tapi maksakeun maneh narajang deui ka si Jaka Langit. Si Jaka Langit kiwari teh ngacungkeun leungeunna ka luhur, barasat baranyai. Kayaan kiwari teh jadi caang atuh. Geus kitu mah dampaleungna diacungkeun ka hareup. Tina leungeun katuhuna kiwari maya nu ngabaranyai. Cahaya gelap anu ngarambat meulit kana salah sahiji eta Ajag. Puguh we Ajag anu kabeunangan teh atuh mani ngagibri. Bari jeung ngagawu-gagawuran karena rasakeun kanyeri. Rasakeun sia kurang ajar. Sok. Maneh ari bisa mangalawan. Sok. Ayo sia. Gebru eta Ajag di akhirna mah namru bari jeung dina kayaan geheng jiga anu geus kaduru. Puguh we teu ningali kitu mah baturna teh mani pating polok. Lamun cara manusia mah soak meureun ningali baturna geus ajal binasa dina kayaan geheng teh. Ajag anu tilu teh kiwari mah henteu wani hendi majuna rajang. Sedengkeun Ajag panggedena basa mireungeuh baturna geus ajal binasa. Ketempo salat panonna ngampuluh hurung, kawasna bae geus kaudang ngamarana. Terila babaung ngetarik naker. Bari jeung geus babaung teh cekuk ngagogogan ka si Jaka Langit. Tapi si Jaka teh henteu ieu sieun kalah kanyampeurkeun wae ka eta Ajag nu panggedena teh. Maneh mah eueuh kawani sia kalah ka ngajedog wae teh tadi teh kalah ka babaung jeung babaung. Gandeng kana ceuri aing nages ya. Hasok teh maju. Wani teh sia teh ka aing. Boa-boa maneh mah Ajag banci, Ajag bencong. Dicaritaan kitu teh eta Ajag teh kawas anu ngarti atuh. Kahudang ngamarahna. Seak gajleng rek ngarontok ka si Jaka Langit. Katempo subutna calawak arek ngegel kana weuheung. Kan bae sakilat si Jaka Langit teh ngagajleng mundur ka tukang. Plos atuh sananajang Ajag teh nyamos. Teu beunang sia kurang ajar. Maju sia maju. Teu beunang. Wek dut. Basanya panarajang nabis dari singkahan ku si Jaka Langit eta Ajag teh beuki panasaran atuh. Seak gajleng kiwari mangarontok dina kacepatan anu kuahara cepetna. Tapi si Jaka Langit geus taki-taki hari tanganna sakilat ngagerakeun dampaleungeun katuhuna. Barasat baranyai. Geleger aya gelap nu nyamer kana hulu eta Ajag. Tapi eta Ajag teh beda jeung baturna. Najan kabeunangan hanteu nepikeun karubuh sok komongus ka ajal binasa. Tapi ukur lagi begowe awakna saeutik beri jeung geus taki-taki we arek narajang deui. Kuat maneh mah euy. Kuat oge sia. Sok sia rasakeun deui yeuh pangawasa aing. Ulah disebut si Jaka Langit. Lamun eleh sia mah. Cuk si Jaka Langit manip pepereng-kereng we ka eta Ajag teh. Geus kitu mah sakilat metakeun dampaleungeunna. Barasat baranyai aya gelap anu ngabarasat ngarambat. Malahan mameulit kana beuheung eta Ajag. Balukarna eta Ajag teh nepikeun ka ngagibrik, awakna pating galatar. Rasakeun sia, sok ari kuat mah tahan kekuatan aing. Sok sia sok. Rasakeun kurang ajar. Pawalak. Sok sanajan eta Ajag teh kawilang leuwih kuat. Tapi akhirna mah bru atuh namru teu walakaya. Puas ya wedor. Asok udang sahudang. Wani keneh ka aing. Kituna teh si Jaka Langit teh nyampeurkeun we ka eta Ajag. Bari leungeun katuhuna teh diacung-acung jika anu nyingsieunan. Memeh tepi ka gigireun eta Ajag dak dumadak eta Ajag teh ngadak ngiles jadi haseup. Les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Puguh atuh si Jaka Langit teh mani ngaranjuk kaget nah ka mana cenah eta Ajag teh. Bet bisa ngaleungit segala rupa. Ngaleungit geuning. Aduh, ka mana sia? Maneh tong ngaleungit. Wah sia mah Ajag kajajaden Ajag jurig. Asok tembongkeun diri kurang ajar. Si Jaka Langit culang cileung neangan musuhna. Ngan bae sakitu diteteangan eueuh sasaha. Malahan mah Ajag anu opat oge geus leungit teh nyampak aya di dinya duka ting ka mana. Meureunan sarua pada ngaleungit. Ku kituna si Jaka Langit teh beuki yakin lamun kitu mah cenah eta Ajag teh lain Ajag biasa. Tapi Ajag kajajaden. Ambuing leungit kabeh Ajag teh bener. Lain Ajag biasa ieu mah. Ajag kajajaden, Ajag siluman. Ngan bae nah aya hubunganna kitu jeung Ajag anu dipaehan ku aing di leuweung teh.
lamun nyaya hubunganana mangandung harti. Sarua meureun eta ajag lain ajag biasa, tapi ajag kajajaden. Aja we aing mah. Tapi keunlah dayeuna mah geus bisa diungkulan. Rek asup we ka jalo imah. Pasti si bapa jeung si imah teh geus teudeupeun hariwangeun ku uing. Ma, bapak, uing salamet yeuh. Eta ajag teh geus bisa diungkulan. Si jaka langit bari teralang lumpat asup mulu ka imah. Puguh we atuh Mang Darma jeung Birukmini teh maneh bunga. Lantaran nu jadi anak teh salamet. Malahan mah geus bisa ngungkulan eta ajag. Mang Darma mah teu sirik nepikeun ka Surakoe engklak-engklakan. Alah, Ujang, hidup Ujang. Teh lamun teh meunang bisa ngalehkeun eta ajag. Tapi aneh, Jang. Nah, eta ajag teh ngaleungit geuninnya. Enya, Pak. Ajag teh ngaleungit. Buah-buah eta ajag teh ajag jurig, ajag kajajaden. Bisa jadi, Jang. Eta ajag teh ajag jurig, ajag siluman. Buah-buah ajag anu dipayahan di leuweung teh meureun baturna keneh. Nya tiasa jadi, Pak. Nu matak nu mawi eta ajag ngajorag ka dieu ge rek malas pati meureunan. Alah, tapi keun wae nu penting mah Ujang salamet, Ujang meunang, bisa ngungkulan ngabuburak eta ajag. Hidup. Syukur Ujang, tetela geuning maneh teh salamet di tang tayungan keneh. Mama maneh geus ngalanya apa teh geus sariwang, geus maneh diroek dihakan ku eta ajag. Tapi tetela bisa ngungkulan, ngan mage sarua aneh lantaran eta ajag teh geuningan ngilas ngaleungit. Mohon mak, eta ajag teh sanes ajag biasa, tapi ajag kajajaden. Tapi tos layeuna mah dak ku jakab arantos tiasa dilawan. Diungkulan malihan mah duka kamarana tak ajak teh ngaleungit kalabur. Nya Ujang syukur ai salamet mah ngan bae timiti ayeuna kudu hati-hati jeung waspada. Da geuning Ujang teh boga musuh nyaeta ajak ti bangsa siluman. Nya mah tapi ulah sieun ulah sagampang. Keun da jaka mah sieun tang tos pijaka bakal dising hareupan. Kitu kayaan di mana Mang Darma mah. Caturkeun atuh ari di luar mah. Si Bahrom anu nyaksian lamun si jaka langit anu unggul teh. Lainna bunga tapi hanjelu we lantaran cenah si jaka teh hante tulus pae teh. Kalah ka meunang. Kalah ka eleh ajag deh. Tapi ngaleungit geuningan Mang. Ngaleungit aneh bawa ajag jurig. Alah, anya bawa ajag jurig di singareupan ku si jaka langit teh. Ayo Jang, lumpat ih. Kumaha lamun ngarawe ka urang? Ya, ayo gancang orang lumpat Mang. Dua nate atuh pating baratak dewe lalumpatan. Teu sirik nama paheula-heula. Sedengkeun datang ka Mang Darma anu sarua lalajo harita teh saeutik anu pating pecawis jeung barabatuna. Tetela geuning cenah eta si jaka langit teh sakitu hebatna. Geus bisa nang tayungan urang lembur. Tina gangguan ajag kajajaden. Untung we Nyai si jaka langit bisa ngungkulan eta ajag jurig, ajag kajajaden. Cacak-cacak lamun teh bisa diungkulan bawa-bawa urang di teh aya nu jadi korban. Nya Nini, tetela geuning eta ajag teh ajag kajajaden, sanes ajag biasa. Tapi anehnya, nah atuh lemur urang teh bet kasumpingan ku eta ajag kajajaden. Ih, nya duka teuing Nyai, duka naon maksud jeung tujuan mah. Tapi nu penting mah geus bisa dibuburak di sing hareupan ku eta si jaka langit. Sok sanajan eta si jaka langit teh masih keneh budak bolon, tapi bisa nang tayungan ieu lembur. Lantas Nini, najan kasebut si jaka langit teh budak baong, tapi geuning aya kabelana ka urang lembur. Mudah-mudahan we si jaka langit bisa nang tayungan urang dieu. Ngan bae kade urang teh kudu hati-hati ayeuna mah Nini. Tetela lembur teh aman kenging gangguan ti bangsa siluman geuningan. Nya Nyai kudu leuwih hati-hati geus ayu ayeuna mah urang sare. Geus peuting ieu teh. Mudah-mudahan we gangguan deui ti bangsa siluman selemin. Kade urang teh kudu sali lawasna eling muntang tulung ka Kersa Nu Maha Kawasa. Komo maneh Nyai kangaranan masih keneh parawan keneh. Kade sing hati-hati wangkaning ceuk dina dongeng mah. Supir ajeunnan eta bangsa siluman teh sok ngaganggu atau butuh ku parawan urang manusia. Nya Nini maneh sararieun. Caturkeun atuh isukna kajaan lembur teh meniku curud. Lantaran tadi peuting teh cenah geus kadatangan ku ajag siluman. Untung wae bisa diungkulan ku si jaka langit. Beja pabaja-baja sumebar malahan mah teu saeutik ka urang lembur teh anu daratang we ka imahna Mang Darma.
hayang nanyakeun kejadian geus karandapan. Palabe jeung Pak RT oge hasarwan ditinggalin ya tuh. Laju keur ngobrol jeung Mang Darma katut biru kemini. Sedengkeun ari si Jakalangit mah teuing keur ka mana keur ulin we. Da poe eta mah bapana teh henteu init-initan. Kumaha ieu teh lalakona? Bet si Ujang teh nya Jang Jaka. Aduh hareupan jeung eta ajag kajajaden. Hari mimiti nama kieu ieu teh palabe semuhun pun anak teh nuju bobo ngan kahudangkeun ku eta ajag anu babaung tarik naker jeung ngagabrugan kana panto nya ku si Jaka teh di teang kaluar malihan di gerutan ngan untung we pun anak teh salamet. Ai kitu anak itu mah bener ke. Nah ajag di mana atunya? Kalemur teh bet aya ajag sagala rupa. Malahan macenah mah bisa ngaleungit eta ajag teh nah bener teh. Nya mang nah bener eta ajag teh bisa ngaleungit. Bener pisan eta ajag teh bisa ngaleungit. Lain ajag samanea tapi ajag kajajaden. Ari ti mana duka teuing. Ngan bae ieu teh pasti aya hubunganna jeung kajadian di leuweung. Kieu lalakonna mah ieu teh palabe Pak RT. Daradan bae atuh ku Mang Darma teh dicaritakeun. Timimiti si Jakalangit jeung manehna teh keur kaleuweung teh ya. Bet diparengkeun dipegatan ku ajag anu kacidapi ka sieunana. Kulantaran arek ngarogahalan dan dasa ka Mang Darma. Nya ku si Jakalangit teh dilawanan nebikeun ka paehna. Bisa jadi cenah. Kulantaran eta kajadian kalemur teh kadatangan ku eta ajag kajajaden. Tah kitu Pak RT palabe. Bisa jadi eta ajag teh nyaeta rek malas pati kasih Jakalangit. Nyalain ajag biasa geuning ajag kajajaden ajag siluman. Ai bet aya we atunya. Jangan untung we Jang Jakalangit teh bisa ngalawan. Eta ajag siluman teh bisa disinghareupan. Cacak-cacak lamun ante bisa disinghareupan mah meureunan bakal cilaka. Tapi kira-kira na ieu teh moal ngaganggu ka urang dieu kitu eta siluman ajag teh. Nya Bapak masa lembang inggis we urang lemur ke kababawa. Ya mudah-mudahan mah eta ajag teh henteu ngaganggu ka urang dieu. Lantaran anu jadi incarana teh taya lian ti anak kuring nyaeta si Jaka. Nya Pak RT, nya mudah-mudahan wae atuh eta ajag siluman teh henteu ngaganggu ka urang dieu mah. Tapi geus sakuduna urang teh ngajaga keamanan, waspada. Di mimiti peuting ke mah ulah wani-wani ngulampreng kaluar. Geus aya eta ajag siluman. Nya bener oge, ari ngajaga mah kudu urang teh. Kukituna wajahna kumaneh rete bejaan ka sakabe urang dieu. Kudu hati-hati kitu. Timimiti peuting ke mah ulah aya nu wani ngulambreng kaluar sesoranganan. Bisi-bisi eta ajag teh datang di ka ieu lemur. Dar urang dieu ke kababawa aya nu jadi korban. Sabada geus meunang katerangan ti Mang Darma mah atuh palabe jeung Pak RT teh laju marurang. Malahan mah diayakeun sawala atau abadami. Kade cenah ka urang lembur. Timimiti peuting ke mah ulah aya nu wani-wani ku kulamprengan di luar. Bisi eta ajag kajajaden teh datang deui ka eta lembur. Eueuh mitra waktos na parantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajar carita anak guluduk dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.